Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang sareng simkuring Rizwana. Simkuring ayeuna aya di wewengkon Karangmulia RT 01 RW 01 Desa Citatah. Kiwari simkuring ngahaja ngadongdon ipat-tepatan kanggo ngungkap hiji bidang atau sosial kehidupan tidak sosial nyata lingkungan masyarakat. Dina hal ieu nyata urang angkat, urang meratikeun, urang melirek hiji hal anu kacida pisan pentingna nyaeta soal padubukan atau imah. Dina geut ayeuna parantos diayakeun kagiatan nyaeta yang disebut rutilahu pemean rumah tidak layak huni. Anu alhamdulillah dina dengan tadi parantos di pengawitan di RT nyata dina kabumina Bapak Rudi. Misalnya orang ngobrol kumaha ka ayeuna kaya anu salaresna. Ayeuna urang ngobrol sareng pihak pemerintah tempat atau pemerintah wewengkon lahi hal ieu nyata pihak KRW-an anu langsung dina eta kagiatan ngayakeun rereongan jeung masyarakat sejenna selaku pengelola dina sakabeh urusan kepentingan eta ropea rutilahu teh. Kang Dede sumpena salaku ketua RW 01 anu aya di ieu patepatan Desa Citatah. Anu hal ieu anjeunna langsung di Cikibung, Jabung teu Malapung dina ieu kagiatan. Urang ngobrol jeung ayeuna kumaha anu persalahan atawa persoalan sabarana anu tumiba ka Bapak Rudi terus salaku aparat pemerintahan di wewengkon kumaha tanggapanana jeung kamanang. Kang Deden, biasa dicarioskeun kumaha kaayaan kahirupan masyarakat anu aya kawengku ku KRW-an anu ku Kang Deden dipingpin. Turun kan tes bahwa abdi teh ngawit lama pangitan ngalakukeun survei ka masyarakat menjatan warga terus itu abdi salah sajinya nya aya di wewengkon lingkungan RT hiji. Itu di RT hiji teh aya warga anu salah sajina nyata linggih gitu di hiji rorompok anu memang katinggalna kirang sehat terus oge ngarasa diperhatikeun teh kehidupannya jauh sang anu sanes-sanesna gitu ta. Kemarin gitu nya tertutup oge hate ibados salaku pengurus lingkungan. Nah, lantaran ninggal kondisi rumahna anu sakitu kirang sehat gitu. Nah, terus salajengna pribados ngalakukeun musyawarah jeung pengurus di lingkungan ieu kumaha manfaatkeun salah sahiji warga anu jenenganna Rudiansah kepala keluargana anjeunna satos diperhatoskeun ku abdi nyabi musyawarah oge jeung pengurus lingkungan sanesna kumaha urang laksanakeun wae ngabedah rumahna gitu kanggo direnovasi kumargi dina naon kitu tah dina katinggalna sahari-harina mengkhawatirkan lah apa komodei rorompokna tos katinggal deyeng aya posisina di sisi solokan terus oge tanpa aya naon kitu tah namina teh tembok penahan tebing. Tapi upami eta dibiarkeun terus-terusan sapertos kitu ya jelas bakalna ngabahayakeun karena jiwa anu bersangkutan nya para pengurus terus oge merenangnya ngalaksanakeun musyawarah kumaha carana supaya urang bisa ngabantu salah sahiji warga gitu anu memang kondisina kurang mampu lah dina saat ieu. Da ternyata memang warga Rudiansah eta keluarga Rudiansah teh tercatat oge dina DTKS gitu nya janten keluarga miskin tidak mampu. Nah ngarep naon itu
sumbangan di perhatosan di pemerintah desa atau pemerintah non provinsi dan kabupaten itu memang sabaraha kali diajukeun, cuman nya panginten butuh waktu lah sanes teu dijawab tapi teu acan tiasa ngajawab panginten gitu. Nah, naon di lingkungan RW hiji teh memang seueur teu sakedik kitu ayana industri-industri nu aya di lingkungan ieu. Nah, alhamdulillah aya oge naon kitu tah bantosan di para pengusaha nu aya di lingkungan ieu gitu. Naon dikunjungi ku sahiji kader partai ngalih nama. Nah, dikunjungi ku salah sahiji kader partai terus pribados nyampaikeun bahwa di lingkungan pribados teh aya salah sahiji warga anu memang perlu bantosan gitu. Nah, renovasi rumah. Nah, alhamdulillah harita teh anjeunna ngawitan masihan sumbangsihna kanggo dana awal memang teu ageun tapi cukup lah gitu. Kami ditinggal nominal namanya sekitar 2 jutaan gitu. Bantosan oge di tadi teh para pengusaha nu aya di lingkungan RW hiji Karangmulia khususna ngasih sumbangan donasina khususna di CP Pratiwi di CP Pratiwi cukup ageung oge masihan sumbangan anak sehingga pribados sareng pangurus tiasa ngalaksanakeun ieu pembangunan gitu. Terus di perusahaan teh anu tercatat di data pribados mah di KRW-an aya sekitar 13 pelaku usaha di Karangmulia teh itu di RW hiji khususna. Aku mari kitu nya sakedik anu disuhunkeun meureunna ngabantos bentuk materialna kitu nya anu ngabantos bentuk naon anggaran gitu oke aya gitu nya tadi teh khusus nama da memang anu ageung mah di CP Pratiwi sareng di CPSMR di CPSMR gitu. Akhirnya alhamdulillah urang biasa ngalaksanakeun ya program mung ayeuna teh nembe rengse sekitar 10% gitulah pemindahan teh 50 nya 40%. Nah, itu nya acan lain sesederhana nya mudah-mudahan we nyuhunkeun doana meureun nanti sararea khususnya ke warga Karangmulia, ke warga RW hiji, mudah-mudahan pribados tiasa ngalaksanakeun ieu program mugi karengse gitu. Terus oge di perhatosan di pemerintah desa oge memang saya gitunya saya perhatosanana da kamarigi atau saya gitunya sumbangsihna di pemerintah desa walaupun memang teu acan masuk dina program tapi secara pribadina Bapak Kepala Desa panginten duka kumaha eta di sehingga aya bantosan gitu nya masihan dina bentuk material lah kang ngalaksanakeun ieu program. Atur nuhun ka Bapak Kepala Desa Citata khususnya Kepala Desa Citata abdi oge tiasa ngalaksanakeun program anu sifatna ngabantu warga upami ninggal kondisina mah memang lah terus mengkhawatirkan gitu di kamar teh gitu. Hariwangeun raya ayeuna cemkuring aya disagirirengan Ibu Is Kartini anjeunna nyaeta salaku garwa ti Kang Rudiansa anu hanjakal pisan diangkat ayeuna anjeunna nuju wales janten tiasa ngariung tepang sareng urang sadayana. Ibu tos lami linggih di bumi nu ti payung. Sabaraha tahun? Terus ayah 15 tahunan. tinggal atau pikiran Oh, eta teh bumi nyalira orang tua. Oh, nu sepuh. Di payung terus diical di payungnya. Oh, pakina 2. Itu terus diical, itu udah mau deui. Oh, ngaramal deui. 15 tahun terus aya dirinya teh. Kahirupan harita kumaha tah? Mungkin perlu mah gitu we. Abi teh kumanya ya tiris gitu kan bumi nya teh. Sarangnya pagurug gitu abi teh. Ya margin terus biasa kan. Terus layak kuning apa intinya lebat tadi. Mas rokok itu mungkin 15 tahun katanya. 15 tahun. Siannya abi teh siana eta nu sieun kebrung. Ceburuk gitu nya. Ya seburuk. Katambi tanah kantonan terus biasa gitu kan. Tutupkeun. Bukan. Abi nyanggeun da dina kan. Oh, tahu. Teu ngogas. Teu di payun terus bade ngogas dari bade kandungan. Oh. Ya kan abi teh sieun. Tembal luasnya eta Kang Rudina damal di mana? Tambah di gunung. Ngalabatu.
Oh naruh atuh. Dan kehidupan harita wisata candi renovasi ya cekap kamu bisa didinten. Itu cekap ya tak aya damar yang tuh gitu. Oh gitu. Dinten panginten kumar kita cekap kayak tadi kaayaan bumi anu tos teu tiasa tapi tos teu sapantesna di lebetan oge kapaksa di lebetan pangintennya. Ya, tapi kan tergantung dari bumi di mana gitu. Terus dia bakal didinya bari jauh sieun gitu kayak namanya. Beda sieun itu awi. Sieun tuh karuntuhan. Sieun cau paling belakang kan ada cau. Kurang kali setuju ya? Iya. Tos sekolah tos. Entar dua. Dua tos. Oh. Tinggal sebitan. Oh gitu ya, mudah-mudahan tetap ayeuna aya milikna, aya rezekina. Terus jasa nyepitan kurang kali, aya kelas pamanawan sing sehat saterasna akang oge sing sehat gitu ya. Mudah-mudahan oge bumi painten anu nuju di rehab ayeuna sing aya dina kelancaran ngarehabna gitu kan. Ka ibuna sing ngajentet nu watak langkung barokah ke kana sagrupina atau usahana sing langkung giat sareng langkung mayang paintennya. Biasa nama di kan kan teh terus jadinya gitu. Oh, kawitna satus cacat tadi di bibi. Jadi nanti bibi teh punya eta heulin gitu. Jadi teh Terus mana dinten di dia? karek nami ayo. Oh dinten di Ugo. Alhamdulillah sih. Kita dapat kosan. Dan di pemerintah. Alhamdulillah Cidangan mun berpisahnya karena peratusan anak karena pampalama ku tiasa ngabantos ka kesan keluarga saya akan lebih ke keluarga diberi ka tiasa ngabangun deui bumi penten kitunya. Pangitan pangdugian di pribadosma nya khusus nama yang ngaturkeun nuhun lah gitu ka para donatur anu tos kersa nyumbangkeun sebagian hartana pangitan atanapi naon hasil dina usahana gitu dugi ka pribados sebagai pengurus lingkungan biasa ngalaksanakeun ieu program renovasi rumah warga miskin gitu kan. Itu insyaallah panginten kapayun ieu bumi na anu Rudiansah teh biasa direngsekeun dugi ka selesai gitu paling gitu. Paling panginten di abdi doaan Amin ya. Itu eta painten pamirsa keterangan atanapi diantara ungkapan ngeunaan hal ieu. Mudah-mudahan urang rojongku sadayana mudah-mudahan ieu program anu kacida pisan hadena pikeun pangguna di lingkungan tiasa rengse dina waktosna anu dipriorikeun tiasa lancar oge arageun milik sadayana. Amin. Sakitu penting anu kapihatur sim kuring ngaporkeun di Desa Citatah, Desa Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bogor Barat. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.